Panai di pesantren salap kieu mah mayat henteu listrik jangnya mah ainyana daek popoekan teh kudu mayar ainyana hayang cang bayar mayarna sabar duit cenah teh ke sabulan 50.000 eta ge aya nu 3 bulan teu bayar-bayar aju kumaha ka ditu nah atuh ayu katempuhan oh sate kos ieu mah blon ngaberatkeun ka kieu lah cenah kieu aja loba duit na hagas bodoh asasi baratah bae Allah guys eta santri hebatnya sakan geus teh nyahoeuna naon santri mah areudang mana nu aya kipas wah di majelis sakeun aya kipas waktu jam 11 peuting kipas war deui eta kadeuleuna ku sia kipas duit eta bayar henteu naon teh tenang bae cenah mah oh ngapake gas kurang datang teh subuh wow asih bojona keur ngipasannya kurang we aing ge teu sia-sia ku senang-senang deui teh jantep geus bae sadaekna sia gitu pokokna